Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin anu bahagia. Alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina acara ngabahas rukun syahadat. Nembe nu dibahas rukun syahadat aya 4, nu dibahas nembe 3. Nu salajengna nu kaopat. Rukun syahadat nu nomor 4 nyaeta netepkeun asmana Allah Ta'ala nganyahokeun sidikna Rasul. Sekali deui netepkeun asma'na Allah Ta'ala nganyahokeun sidikna Rasul. Dibahasakeun sidikna Rasul, benerna Rasul, eusina aya 4. Jadi lain sidikna wungkul termasuk setap, sidik, tablig, amanah, patonah. Jadi kewajiban urang dina rukun syahadat kudu nganyahokeun sidikna Rasul, benerna Rasul. Rasul teu pernah salah, sabab Rasul mah maksumun, geus diriksa moal mungkin salahna. Bujeng-bujeng tos anu dipidamel, anu teu acan dipidamel oge dijamin diriksa ku Gusti Allah. Dengkeun Rasul teh ngagaduhan setap, hiji sidik, wajib benerna. Contoh misalna saur Rasul teh aqimus shalah, cek Rasul teh adegkeun salat. Tah jalma anu dina bab rukun syahadat lamun teh mah jalma teu ngalaksanakeun punten, lamun teu ngalaksanakeun salat berarti nganggap teu bener ka Rasul. Naon margina? Margi anu mempromosikeun salat Kanjeng Rasul, nu nyuntoan salat Kanjeng Rasul. Nu matak punten saur ilmu fikih jalma teu salat teh dosa, ku ilmu tauhid mah saluhureun dosa. Naon? Nganggap teu bener ka Rasul. Ari nganggap teu bener ka Rasul berarti syahadatna batal. Gitu, ngasahadatna batal. Matak bener Rasul teh wajib sidikna. Matak rukun syahadat nomor kaopat netepkeun asmana Allah Ta'ala nu dikanyahokeun sidikna Rasul. Kadua tablig. Rasul teh nyaeta boga sifat tablig, wajib nepikeunana mustahil Kanjeng Rasul nyumputkeun dina sagala rupi hal. Tah itu teh sing yakin. Teras deui sidik tablig amanah, Kanjeng Rasul terpercaya moal khianat. Naon bae Kanjeng Rasul mah pasti amanah. Kaopat nyaeta Kanjeng Rasul teh patonah. Patonahna Rasul punten moal kakurangan. Pinter, wajib pinterna. Dipayun tos diterangkeun. Kade ulah sampai urang ngaku jamanu iman, ngaku iman ka Allah jeung Rasulna, tapi makna patonah Rasul boga kakurangan teu meunang. Contoh sapertos jalma loba anu tergelincir kajebak ku bahasa kaum jahiliyah, Quraisy, kafir Quraisy, nyebutkeun Muhammad itu nabiul ummi, cek saha? Cek kaum Quraisy dihartian Muhammad itu teu bisa nulis, teu bisa maca. Kade Kanjeng Nabi Muhammad lain teu bisa nulis, teu bisa maca kade, tapi Kanjeng Rasul mah tara nulis, tara maca, benten sareng nu teu bisa. Naon margina? Margi Kanjeng Rasul mah bujeng-bujeng anu ayat tulisan, anu bila sautin bila harpin teu aya sorat teu aya tulisan oge Kanjeng Rasul uninga. Matak Rasul mah wajib patonahna, wajib pinterna moal kakurangan. Taye rukun syahadat anu kaopat nyaeta netepkeun asmana Allah Ta'ala nu dikanyahokeun sidikna Rasul. Jadi lamun cek bahasa Sunda mah paribahasa, lamun urang natamu heg urang teh diwakilan, ngawakilan seseorang, abdi asmana anu tah Rasulullah teh bisa dikatakan asmaullah teh kitu, asmana Gusti Allah. Asma Allah teh nyata Kanjeng Rasul. Sabab nu disampaikeun ku Kanjeng Rasul moal lepas tina perintah Gusti Allah, moal lepas tina wahyu Gusti Allah. Ta ieu rukun syahadat anu nomor 4. Kade dina rukun syahadat nomor 4 ulah sampai urang henteu naon? Sampai urang henteu
teu ngayakinkeun bahwa eta nu diparentah ku Kanjeng Rasul lamun ku urang dihare-harekeun berarti bisi boga anggapan urang teu nganggap bener ka Kanjeng Rasul gitu. Contoh punten. Jadi wajib we urang mah wajib ngayakinkeun benerna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab ieu rukun syahadat nomor opat, netepkeun asmana Allah Ta'ala sabarakali diuihan deui netepkeun asmana Allah Ta'ala nganyahokeun sidikna Kanjeng Rasul. Sakitu panginten dina rukun syahadat nomor kaopat. Jadi dina ieu ngabahas rukun Islam bahwa dina rukun Islam teh nomor kahiji syahadat. Tah matak dina syahadat lol weh rukun syahadat. Neme di beres rukun syahadat kakara urang bener-bener dina rukun syahadat teh ngucapkeun dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saur dalil sing sajama nu ngucapkeun dua kalimat syahadat dijamin asup ka surga. Nah gitunya mung keur jalma mukmin jalma Islam di akhirat aya anu bakal ka surga teu ngalaman ka neraka heula, aya nu bakal transit heula ngalaman ka neraka. Ngan urang mah sadayana mudah-mudahan ulah ngalaman ka neraka heula langsung ka mana ke di akhirat teh teu ngalaman ka neraka, mudah-mudahan sadayana lebet ka surgana Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan catatan naon atuh kumaha hoyong asup ka surga tanpa hisaban, tanpa ka neraka heula. Ikutilah anjuran-anjuran Allah anu melalui anjuran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu tos dicontohkeun ku Kanjeng Rasul. Sabab Kanjeng Rasul jelas dina Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. La yakin kod nyata cek santri mah la teh huruf taukid kod ge taukid geneh lakod kana kabuktian lakod kana lakum pikeun aranjeun kabeh Rasulullah lakod kana lakum pi rasulillahi di utusan Allah uswatun hasanah contoh anu sae. Nah pangna make aya huruf la kod geus we cek urang mah kana lakum pi rasulillahi uswatun hasanah henteu kitu margi Allah uninga yen jalma anu di hitoban jalma anu di perintah nu ajak ngobrol ibarat jalma nu diajak ngobrol kan ketika urang mawa kabar jalma teh kan aya tilu, hiji aya anu ragu, kadua anu ragu teh nu mangmang gitunya, dua aya anu inkar, tilu aya nu langsung percaya. Pan begitu disampaikan aya anu percaya mah begitu sakali ngadenge langsung percaya, kadua aya nu naon anu ragu bener henteu kan gitu. Katilu aya nu ingkar mah kan kudu make taukid wae adawat taukid. Mata ya Allah keur ngeneskeun keur ngayakinkeun bisi aya jalma nu teu percaya bahwa Kanjeng Rasul teh contoh matak di mimitian ku la jeung qad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah yakin nyata di Rasul eta aya contoh anu teladan. Gitunya. Nah, mudah-mudahan urang tos terang karena rukun syahadatan opat mudah-mudahan sing semakin mantep urang dina ngaguar dua kalimah syahadat. Kesimpulan ke syahadat teh aya syahadat syar'an, kadua aya syahadat mujin. Aya syahadat syar'an sakur jalma nu ngucapkeun dua kalimah syahadat. Aya syahadat mujin, syahadat keur jalma anu Islam. Nah kumaha syahadat syar'an? Keur jalma kafir aya syahadat keur jalma kafir, aya syahadat keur jalma Islam. Nah kumaha keur jalma kafir dua kalimah syahadatna mah sami asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngan tina kafir hayang asup Islam bikeun eta dua kalimah syahadat drak-dak diucapkeun dua kalimah syahadat pindah statusna tina kafir jadi Islam. Ngan ayeuna geus Islam urang kumaha ye geus ngucapkeun dua kalimah syahadat. Geus ngucapkeun dua kalimah syahadat, matak teu cukup ngucapkeun hungkul, matak lol weh aya rukun Islam nomor kahiji aya syahadat berarti aya rukun syahadat saminya. Matak dina syahadat teh teu cukup naon ngucapkeun hungkul, matak kudu dibarengan sareng faktana dibarengan sareng naonna sareng kenyataanana teu cukup ngucapkeun hungkul sabab engke di akhirat mah moal cukup ku lisan tapi amal perbuatan nu bakal dipenta pertanggungjawabanana gitu nya.
bakal pentang pertanggungjawaban nyata amal perbuatan. Sok teh mungkin urang dua kalimat syahadat teh tipayun kusim kuring diterangkeun mata teu cukup idian wungkul, teu cukup ngaku wungkul, tapi kedah wa qabuli narima aturanana. Ngaku Allah pangeran, ngaku Kanjeng Rasul utusanana, kudu narima kana aturan Allah, narima aturan Kanjeng Rasul. Matak aya paripahasa atiullaha wa atiur rasul. Taat ka Allah sareng taat ka Rasul. Teu cukup taat ka Allah wungkul lamun teu taat ka Kanjeng Rasul. Taat ka Allah teu taat ka Rasul moal ditarima. Sabalikna taat ka Rasul taat ka Gusti Allah moal ditarima. Sabab ieu berpasang-pasangan. Aya 3 perkara anu moal bisa dipisahkeun nyaeta hiji atiullaha wa atiur rasul, taat ka Allah kadua sareng taat ka Rasul. Kadua nyaeta aqimus shalah wa atuz zakah. Kadua nu moal bisa dipisahkeun teh adegeun salat, kadua kaluarkeun zakat. Katilu nyaeta birullah biridol walidain. Ridho Allah, ridollah biridol walidain. Ridho Allah tergantung kana ridona orang tua. Ieu moal bisa dipisahkeun. Hayang ridona Allah teu aya ridho orang tua moal. Hayang ridona orang tua teu aya ridho Allah moal. Matak ieu nu 3 pasangan moal bisa dipisahkeun. Nya kitu deui dina 2 kalimat syahadat termasuk ieu rukun syahadat. Rupina tisim kuring cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khususna kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.